garwana mama bojong alias ibu na apa nyaeta Ibu Siti Maria ya angkat ka Mekah. Jadi pupusna teh teu kasaksian ku apa, pupusna teu kasaksian ku garwa ya pupusna teh sateu acan angkat apa nyaurkeun sateu acan angkat. Jadi dina hiji mangsa saurna apa teh disaur ku mama ya aya disaur teh nyaeta eta mak teh erek menta deui sawah anu geus dibikeun ka OHA kitu tah nyaurna teh ai apa nyaur kedeg kana angan ya lain teu apal kana aturan hukum lain teu apal ngan begitulah watak seorang naon seorang anak kepolosan watak seorang anak di mana ayeuna geus dibere ku kolot tuluy dicokot deui sok naon sok amat lain teu apa sareng nyaho bahwa kolot mah di mana geus mere hiji barang kanu jadi anak aya wewenang naon teh nyokot deui moal pabalik eta mesing teu ridoeun anakna kitu tak kitu kan apal kana hukum kan kajelmaan watak anak itu anak biasana ogo ka kolot manja tuluy barang anu geus dibikeun dicokot deui jol naon jol nyel we saurna kitu teu geunah lain teu nyaho teu geunah we cenah ari pek teh dipangmeunangkeun ku ibu deui saurna ya nah ari anjeun nyebatna saurna ibu mah ka mama teh anjeun nah ari anjeun apa geus dibikeun eta mah bagian si Toha saurna teh ai saurna teh kumaha kami ari ibu da meureunnan istri aya kanyaah meureun biasa ka putra da ngawek-wek da ngotot we saurna ari mama bojong teu seueur saur diwek-wek teh ajembe kumaha kami we karena anjeunna mah kagungan suatu tujuan anu anak pamajikan teu apal nu matak anu jara di pamajikan ya kade ya ulah sangka teh goreng karena aya sesuatu anu anak pamajikan teu apal jeung anu mungkin teu perlu dibejakeun tah mama bojong aya rahasia eta ya ibu ngaweh hoel keukeuh mang meunangkeun apa ya ganjangna carios apa teh kulantaran watek kajelmaan lain teu nyaho ngan hate ieu teu geunah we ya wah di jalan jarah we ka Mahmud kejarah ka makom gayang Mahmud nyangakeun kumaha abdi kedah kumaha ari beres jarah berayu dina emutan saurna amatang naon atuh kumaha pasrahkeun ari kumaha oge ya caang emutanana jadi legowo bebas ayeuna mah teu jadi naon teu jadi unek-unek ari saatosna kitu lajeng menghadap ka mama begitu menghadap ka mama kumaha eta sawah anu rek dicokot deui ku kami teh dibutuhkeun mangga mama bade ayeuna serang anu totel serang nu abdi sareng sagala rupi oge abdi bade nyangakeun kumaha mama saur mama ayeuna kadiekeun ku abdi bade sangakeun malih imah abdi oge mah bijil tina murni sanggeusna bijil murni mah
lajeng anjeunna nyaur saurna dicana ka kamar. Nah, begitu dicana ka kamar maknya aya kolot make nyokot deui barang nu geus dibikeun ka anak meskipun meunang ceuk agama. Ya, malah kolot mah dug hulu penyawa teh mikiran keur saha ke anak. Ya, ari emak teh nyaeta erek nyoba ilahi. Itu lain rek nyoba ilahi. Ladang ngaji ilahi. Pan ilahi teh disebutkeun santri disebutkeun ajengan ladang ngaji ilahi. Namai jeung deui dek mihapekeun emak teh inung ilahi. Geus kitu mah mun ilaina geus bener mun ilaina geus bageut dek mihapekeun inung ilahi sabab emak mah dek balik ti heula tuh gitu. Itulah naon rahasia emak mah rek balik ti heula berangkat apa ka Mekah jeung sareng ibu teh dan teu sareng mama ya sahabat di Mekah mama pupus di dieu kitu da ulama nya kitu wali mah urang teu apal kana niat jeung tujuan seseorang ya. Jadi pupusna teh mama teh tahun 1848 kayaan apa kayaan umi sareng kayaan ibu bojong waktu sarita nuju di Mekah. Insyaallah hawal nate meureun tinggal we nama 48 enak kana 2000 hiji tah kitu jadi meureunan sabaraha 72 hawal ka 72 lamun ku bulan naon kuduan Masehi ari ku bulan Hijrah matang tu bakal leuwih ya minimal leuwihna 2 jadi hawal ka 74 ya mungkin ya insyaallah nya tempatna di pojok kitu we poe Ahad ahli pengajian anu biasa Ahad di Al-Burdah nya pindah we waktu jeung tempat anu biasa na bada zuhur nya isuk-isuk we ka bojong pindah